Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Nah, dina danget ayeuna Bapak bade ngajelaskeun ngeunaan prak-prakan midamel pancen akhir dina materi novel. Nah, sakumaha nutos di piwarang sateu acana hidup di piwarang milarian saurang milarian hiji novel Sunda boh nu wanguna buku hard file hartina anu tos di print boh anu wangun e-book tanapi PDF. Nah, sabada dibaca engke ku hideup tugasna teh ngaanalisis sareng ngaresensi sareng ngaanalisis unsur intrinsik novel. Nah, ke formatna hidup sapertos kieu anu kagungan laptop atanapi komputer tiasa langsung disapertos kieukeun. Nah, anu teu kagungan laptop tanapi komputer tiasa ditulis tangan. Nah, mung panginten lebah logona pami sesah ngagambar mah teu sawios tong di logoan. Nah, janten judul laporanna teh resensi jeung analisis novel. Novel naon anu dibaca ku hideup, nu dianalisis ku hideup. Contoh misalkeun novel Perang Bubat misalkeun. Nah, Perang Bubat novel eta teh karangan saha? Contoh misalkeun karangan Yosef Iskandar. Nah, diajengkeun pikeun nyumpanan salah sahiji pancen pangajaran bahasa Sunda, ieu logona gentos ku logo SMK 8. Nah, ieu disusun ku saha? Wasta, nama lengkap, kelas, hidup kelas naon. Nah, terus di dieu SMK Negeri 8 Bandung tahun pangajaran 2020-2021. Nah, dina bab hiji ieu hidup ngadamel resensi. Ari resensi teh review beunteun buku. Nah, dina ngaresensi buku tulis heula judulna tadi teh judul buku atau judul novelna teh tadi naon. Contoh saur Bapak tadi misalkan Perang Bubat, ngaranna Yosef Iskandar. Pamedal, nah pamedal teh penerbit. Diterbitkeun ku naon gitu nya. Ku PT naon, ku CV naon gitu. Tahun medal, ya tahun terbit. Jumlah kaca, jumlah halaman, ya. Jumlah halaman di halaman nu kahiji dugikeun ka pamungkasna sabaraha. Harga buku, nah pami hidup misalkeun kenging ngagaleuh, nah berarti terseratkeun sabaraha harga bukuna. Pami misalkeun kenging namut, nya serat we kenging namut. Pami misalkeun kenging ngadownload, serat we kenging ngadownload misalkeun. Nah, jadi ya sertakeun foto cover buku, ya. Foto cover buku. Nah, terus dina bagian resensi novel aya 3 nu kedah dikerjakeun tanapi dieusian. Nah, kaonjoyan teh kelebihan. Kaonjoyan buku ieu tiasa ditingali nu kahiji tina aspek fisikna. Fisik bukuna. Misalkeun bukuna kualitas kertasna kumaha, saya tanapi henteu. Kualitas cetakana kumaha, tintana misalkeun kan sok aya anu tintana rada awon, janten teh macana teh kapotong-kapotong. Nah, terus salianti fisik hidup tiasa meunteun oge karena visualisasina. Misalkeun dina cover teh aya gambarna sae teu ceuk hidup. Tiasa ngagambarkeun eusi novelna teu kitu tah. Terus salianti eusi fisik tina penilaian fisik tiasa oge penilaian tina bahasana. Bahasa nu dipakena misalkeun kaonjoyanna teh kelebihanna misalkeun bahasana bahasa komunikatif, bahasa Sundana umum, janten babari kahartina misalkeun. Kahengkeran mah ieu kakurangan. Tadi
tiasa tina fisikna, oge tiasa tina segi basana, nya tina segi eusina sae henteu misalkan di novel ieu teh eusina ngeunaan asmara atanapi pembunuhan, tapi kirang sae dibaca pikeun misalkan barudak sakola eta kahengkeran nya. Janten emut kaonjoyan teh kelebihan, kaengkeran teh kekurangan, mangga eta pendapat hidup. Hasil meunteun hidup karena eta buku novel. Nah, terus aya sinopsis carita. Sinopsis ringkesan carita nya. Ringkesan carita tina novelna ieu teu kedah panjang-panjang, cekap sahalaman, nu penting mah tiasa ngagambarkeun ti mimiti dugi ka pamungkas. Janten sinopsis ieu tiasa dicanak tina galur-galur. Misalkan tina peristiwa-peristiwana henteu detail sareng dialogna teu nanaon kitu nya. Nah, ieu bagian bab hiji resensi. Nu kedah dikerjakeun teh atanapi dieusian teh berarti identitas buku, kaonjoyan teh kelebihan, kahengkeran teh kekurangan sareng sinopsis carita. Nah, bagian bab 2 ieu aya analisis unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik teh naon wae? Nu kahiji aya tema atau jejer. Nah, tema di dieu misalkan contona baruang kanu ngarora nu aya dina video sateu acana nya. Nah, temana misalkan kan eta ngeunaan cinta segitiga. Tapi ku hidup teh di dieu leuwih spesifikeun deui temana cinta segitiga nu kumaha. Ulah ngan saukur misalkan tema asmara. Tos kieu wungkul, nah teu kaci. Janten misalkan dina baruang kanu ngarora temana misalkan ngeunaan kahirupan di dunia nu patali jeung kahirupan asmara sarta rumah tangga. Nyaritakeun misalkan hiji wanoja anu kabengbat ku dua nonoman nu akhirna ngancurkeun kahirupan maranehanana. Nah, contoh temana jadi kieu. Janten tema di dieu teh karena langkung kana gurat badag caritana ngeunaan naon sih nya. Secara umum ngeunaan naon. Nah, jadi sinopsis salembar. Nah, tema berarti sakalimat lah. Nah, terus di dia aya palaku. Watek sareng bukti. Nah, bukti ieu wajib ditulis kaca sareng baris. Contoh, misalkan nomor hiji dina contoh misalkan dina baruang kanu ngarora aya Nyi Rapiah. Nah, emut palaku teh kan aya nu disebat palaku utama, palaku kadua sareng palaku tambahan. Ari palaku utama berarti si palaku ieu teh si palaku anu ti awal dugikeun ka akhir aya dina carita. Jadi puseur carita. Jadi lalakon anu pangutama-utamana, lalakon anu panglobana dicaritakeun. Nya. Nah, misalkan Nyi Rapiah di dieu lebet kana cek hidap misalkan palaku kahiji cekap dina kurung. Nah, Nyi Rapiah teh kumaha watekna? Misalkan watekna nu kahiji
babari bogoh misalkan. Nah, watek babari bogoh ieu katingalina tina lebah mana, tina bacaan mana. Misalkan aya bacaan di dinya teh. Nyi Rapiah basa diuk di hareupeun imahna nempo Aum Kusman anu ngalangkung ujug-ujug jorojoy asa bogoh. Nah, di dinya misalkan eta teh kalimat eta teh aya di kaca 10 misalkan. 10 baris ka sabaraha. Nah, cara nulisna kaca heula misalkan 10 terus ngangge titik koma sapertos kieu terus baris ka sabaraha dina kaca 10 eta teh baris ka sabaraha misalkan aya dina baris ka 5 nah tos we kieu terus aya deui dina kaca sejen misalkan kaca 16 baris ka sabaraha baris ka 8 misalkan terus we dugi ka rengsena beres palaku kahiji watek naon bukti naon misalkan babari bogoh watek kadua na misalkan limpuran teh pohoan gitu nya. Nah buktina di nu mana deui terus misalkan nah bilih aya kieu watek hidup teh terang watek eta teh watek salah sahiji sifat tapi hidup teh terang naon sih bahasa Sunda na misalkan licik misalkannya licik sok tukang adu domba misalkan ai licik bahasa Sundana naonnya nah cekap ku hidup ditulis diitalikeun serat we licik buktina naon gitu nah tos ieu berarti beres Nyi Rapiah nah terus ka saha deui misalkan Aum Usman Ujang Husen saha deui nah anu ditulis watekna supados hidup teu lieur kitu nya cekap palaku kahiji kangge palaku kadua sareng palaku tambahan wios teu nanaon teu dipasihan keterangan watek oge nu penting mah dina palebah bukti ku hidup seratkeun misalkan Aum Usman Ujang Kusen eta teh tampil atawa kacaritakeun dina kaca sabaraha jeung baris kasabaraha nya tulis janten watek misalkan kedah ditulis bukti mah tapi ditulis soalnya kangge palaku kahiji sanajan ayat selatan kahiji lain artian ngan ukur hiji tapi tiasa janten palaku kahiji teh aya duaan aya tiluan gitunya tapi memang anu sok sasarengan teras jadi pokok carita nah contoh sapertos pasti apal misalkan novel atau napi film Dilan Milea nya. Sanajan aya nu disebat suara Dilan, suara Milea tapi sagemblengna carita eta ngagambarkeun atawa nyaritakeun ngeunaan Dilan sareng Milea. Eta teh aya dua jalmi, duanana janten palaku kahiji. Nah, benten deui sareng nu rerencangan-rerencanganna aya bagian scan atau kegiatan atau kejadian anu ukur duaan eta anu kacaritakeun nu sanesna mah teu aya. Nah janten palaku kahiji tiasa langkung ti hiji dengan saukur hiji gitu nya. Terus kumaha ngabentenkeun antara palaku kadua sareng palaku tambahan. Nah, palaku kadua teh kieu we gampilna. Sakur-sakur palaku anu berinteraksi sareng palaku kahiji boh sebagai babaturan boh salaku musuh eta disebatna palaku kadua nya janten aya interaksina aya peranna nya nah ai nu disebut palaku tambahan mah ieu mah palaku anu leres-leres teu aya peran tapi ngan saukur kacaritakeun atawa kasebat namina misalkan
harita Nyi Rapiah teh init ka pasar. Nah, di mana di pasar teh loba pisan tukang dagang, aya nu dagang pinang, dagang asin, jeung sagala rupana. Tapi henteu dijelaskeun deui si nu dagang pinang jeung dagang asin teh berinteraksi teh sareng Nyi Rapiah. Nanaonan wae kumaha wae dagangna teh teu dicaritakeun deui, tapi kasebat. Nah eta disebatna palaku tambahan nya. Tulis deui di dieu. Nah, sabada palaku teras aya latar. Latar teh dibagi ka 3 nya. Aya latar tempat, latar waktu, latar suasana. Nah, latar tempat misalkan contoh pangkeng. Tulis we pangkeng. Atau napi dideskripsikeun deui dijelaskeun deui. Pangkeng imah Nyi Rapiah. Pangkeng teh kamar tempat ngalempengkeun cangkeng, tempat peureum gitu nya. Nah, imah Nyi Rapiah. Buktina di halaman sabaraha anu nyaritakeun ngeunaan pangkeng. Anu latarna pangkeng, misalkeun dina kaca 15 baris ka sabaraha. Misalkeun pada ti baris kahiji dugikeun ka baris 10 ge aya nya teu nanaon tulis we baris nu munggaran hiji misalkeun. Terus aya deui misalkeun di kaca 20 nah tulis deui di baris sabaraha misalkeun baris 8. Teras ieu tempat ting kawitan tempat anu ngan saukur kacaritakeun sakali oge seratkeun nya. Latar waktu, nah ieu waktu teh lain ngan saukur isuk, beurang, sore, peuting, tapi bilih aya anu leuwih spesifik ti dinya, leuwih detail ti dinya, misalkeun isuk dina novelna aya misalkeun kecap rebun-rebun. Nah, belanti rebun-rebun teh wayah kumaha yeuh. Nah, bada subuh eta teh nya. Nah, janten rebun-rebun misalkeun. Nah, buktina aya di kaca sabaraha. Misalkeun aya di kaca 3 baris ka 2 misalkeun. Nu penting patali jeung waktu. Bade eta waktu anu nuduhkeun kaayaan poe. Bade eta waktu nu nuduhkeun misalkeun waktu beurang peuting sorena, bade waktu ngeunaan zaman, misalkeun zaman kolonial Walanda atawa dina novel teh disebatkeun pisan di zaman tahun 80-an. Oh berarti ieu tahun 80-an. Nah, nu katilu latar suasana. Nah, hidup lamun maca pasti sok aya paribasa baper, dibawa perasaan, terbawa suasana gitunya. Nah, pasti hidup pami hidup macana leres-leres gitunya, terus bari ngabayangkeun leunjeuran atawa caritana, peristiwana, pasti karasa ku hidup suasanana. Misalkeun caritana Nyi Rapiah keur sono ka Ujang Kusen misalkeun bari nempo fotona keclak cimatana ceurik. Nah didinya kan kagambar aya suasana naon misalkeun suasana sono, suasana ngenes misalkeun hayang panggih. Nah ku hidup di dia tulis misalkeun aya suasana ngenes. Nah, saha nu ngenes teh ngenes Nyi Rapiah sono ka Ujang Kusen misalkeun. Tulis buktina aya di kaca 8 misalkeun baris ka 8. Nah, ieu latar aya 3. Nah, teras galur teh ieu tong ngan saukur maju, mundur, atanapi mobok tengah. Nah,
janten usahakeun dina galur hidup nyeratkeun heula peristiwa nah contoh sapertos ieu ya sapertos analisis Bapak janten ya dihandap mangrupa wincikan susunan kajadian dina novel kan dina novel teh seueur babnya aya bab biasana dina bab oge seueur kajadianana tapi minimalna ku hidup tiasa dituliskeun kajadian dina bab kahiji teh naon. Nah contoh ieu novel Tritang Tu di Bumi nu kahiji cenah kajadianna teh sumebarna putusan sawala para pangagung negeri Galuh jeung negeri Sunda di negeri Batulayang kalawan disatujuan ku purohita negara masing-masing. Nah berarti aya kejadian pertama teh naon ieu teh jadi para utusan ti Galuh jeung negeri ti negara Sunda teh keputusanna teh menyebar informasi teh tos menyebar. Nah tiasa jadi misalkan aya update berita naon tos ngadangu aya keputusan ieu teh kejadian nu kadua Prabu Dewa Niskala mindeng ngajentul mindeng murang maring kabeh jelema disentak kunaon cenanya. Nah kati saran misalkan ieu tuh nanyakeun kaayaan nu saenyana aya naon ieu teh ngeunaan putusan ieu teh cenanya aya bener henteu eta teh hoak henteu. Nah misalkan dina bab-bab minimalna dina satu bab satu kejadian nu kedah dituliskeun secara umumna misalkan bab hiji nyaritakeun ngeunaan naon ieu galurna. Nah nambe saatos diwincik dituliskeun ku hideup. Nah hidup tarik kesimpulanna naha ieu teh merele maju atawa mundur atawa mobok tengah teh campuran. Nah cirina nu panggampil-gampilna nyaeta ningali tina latar waktu lamun waktuna misalkan contoh nyaritakeun jelema ti mimiti babar lahir gede budak gede terus dugi ka maotna waktuna teh maju terus. Nah eta disebutna maju atanapi galur merele. Nah pami galur mundur pasti nyaritakeun di mimitina teh misalkeun geus kolot terus jiga nu ngadongeng nyaritakeun kahirupan si nu kolot eta misalkeun ka batur. Lamun hidup tos lalajo film Titanic nya Titanic nah eta galurna mundur. Nah tanapi film Ongbak di film hiji 2 3 galurna mundur. Nah pami galur mobok tengah mah ieu misalkeun ti kejadian A B C D teh maju ya tapi tos ti D ujug-ujug flashback mundur deui ka kejadian sebelum A misalkan. Nah eta disebutna mobok tengah. Amanat nah ieu gampil sesah tapi ieu mah digampilna teh kulantaran teu kedah panjang-panjang teuing. Amanat cekap diseratkeun pesan moralna. Pesan moral ari pesan moral teh kabagi jadi 2 misalkan nu kahiji nu kudu diturut jeung nu ulah diturutan. Jadi minimalna ku hidup kedah dijelaskeun atanapi diseratkeun amanat tina novel ieu teh naon alusna naon gorengna misalkan. Nah, nu pamungkas ieu sudut pandang point of view, sudut pandang pengarang. Ieu jigana panggampilna dina analisis ieu kumargi hidup
mangga we cekap nyuliskeun ieu novel teh ditulis ngangge sudut pandang jalmi kahiji atanapi sudut pandang jalmi katilu. Cirina kumaha ngemutannya bilih hilap. Nu disebat sudut pandang pangarang jalmi kahiji berarti si pengarang teh sebagai tokoh. Si pengarang ada di dalam cerita. Nah, biasana sok aya kecap kuring, ngakuringkeun. Misalkan basa harita kuring ini isuk-isuk papanggih jeung manehna. Si manehna imut ka kuring. Nah, aya kuring. Si tokohna teh si kuring. Nah, berarti eta teh sudut pandang jalmi kahiji. Terus aya deui sudut pandang jalma katilu. Nah, sudut pandang jalma katilu mah hartina si pangarang teh di luareun carita. Si tokoh-tokoh teh disebut ngaranna, si tokoh utama pang namanya. Si tokoh utama disebut ngaranna. Misalkan anu baruang kanu ngarora. Tokoh utama teh misalkan Nyi Rapiah, disebut ngaranna. Basa Nyi Rapiah lalagasan keneh manehna geus kasengsem ku Aum Usman. Tapi nah didinya kan disebutkeun ngaran tokohna Nyi Rapiah, Aum Usman. Oh berarti si pangarang teh aya di saluareun carita, henteu asup di carita. Nah eta disebatna sudut pandang jalma katilu. Nah, rengse tugasna janten rada anu leuk-leuk mah dina palebah palaku sareng latar. Ieu naha leuk-leuk hidup kedah nuliskeun ieu na. Nya tong aya pikiran bade ngabobodo bapa misalkan tulis we nu penting seueur. Nah, insya Allah sanes bapa takabur bapa apal untuk itu oge, tapi ku hidup boga niatan rek ngabobodo batur salaresna hidup ngabobodo diri sorangan nya. Nah, janten daripada ngabobodo diri sorangan bersikaplah jujur nya. Nah, kangge tugasna ieu lega pisan sanaos engke panglawungan saterasna misalkan saminggu deui aya pertemuan selanjutnya. Nah, tapi teu janten patokan kangge ngarengsekeun tugas ieu mah ku bapa dipasihan waktos dugikeun ka kaping 30 April berarti aya hampir 3 mingguan nya. Hampir 3 mingguan. Nah, diantos ieu tugasna dugikeun ka kaping 30 April. Nah, panginten cekap sakieu heula penjelasan materi atanapi tata cara pengerjaan tugasna. Sakali deui anu gaduh laptop atanapi komputer mangga tiasa diketik langsung ieu formatna. Nah, anu teu gaduh laptop atanapi komputer mangga teu sawios ditulis. Bade dina kertas HVS mangga, bade dina kertas folio mangga, bade dina buku tulis teu sawios-wios nya. Nu engke hasilna berarti dipotokeun. Nah, dicekapkeun sakieu bilih aya patarosan, aya keneh nu teu acan ngartos mah mangga engke tiasa ngalangkungan grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.